Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sampurnaning ingsun. Hayu urang lajeng kendai carita dina Pantun Bogor Badadap Malang sisi Cimandiri dina bagian carita rakean kalang Sunda Mareman Rasa Katresna. Wilujeng ngadangukeun. Ayeuna urang teraskeun anu keureuh. Ti kulon mata poe anggeus turun. Reup alam surem lalamukan, lalaunan jadi poek. Sora jogjog edeuk mondok kari hiji dua deui ngan patembalan. Manuk baruhan pating haruruk dina rujuk rada jauh. Jeung jero taneuh di sisi leuweung loba keneh anu kadenge. Tidinya alam jadi poek gegeblegan. Peuting anu tiris ka angin nebak ti hilir. Dina saung leutik tina tepus handapeun bungur keur kembangan harita nganden bagus jeung Nyi Putri. Ari rakean mah nyangkere di batu damprak rada anggang di belah lebak. Tiris peuting harita di peuting anu jempling sayang manyar nyelap dina logak campakalenjang. Kijing putih jerona kasumba ngora pulas bodas. Disiram banyu mutiara, banyu hurip, banyu sukma. Laju jagat lebur hahalimunan, alam ngiles kakalayangan. Les ngiles di Gunung Sari sajatining rasa. Ngiles layur ngawun-ngawun nyuk marasa, kurabun bedahna talaga rasa. Tidinya peuting jadi tambah jempling anu kadenge ngan sora kerek patembalan jeung kecrat cuhcur di kajauhan. Diselang kolek-kolekan tueuw anu liwat gagancangan. Peuting harita dina batu anu damprak rakean dipareng ngimpi. Ngimpi ngalahun Nyi Putri pahareup-hareup. Pancuran nyurug ti bendungan. Korejat rakean hudang alak ilik cagap cibip. Hatena ratug teu puguh. Geuning ngimpi tapi sawarehna ninggalkeun bukti. Rakean ngalieu ka tonggoh anu kadeuleumah ngan hateup saung daun tepus. Dina hulang-hulengna kajero ingetan rakean ka gambar nyacas sakur anu kaalaman anyar ku inyana. Keur Nyi Putri dibeulit oray, keur dipangku sabuligir, keur ngagandong di jero taneuh. Ngagandongna bari ditampa. Jeung masih rarasaan keneh anu keuna tak-tak, anu keuna tonggong, anu keuna bobokong, anu keuna palipisan, jeung buuk nu kirab-kirab ku angin ngusap kana pipi katuhu. Hate rakean ratug teu puguh. Kunaha bet jadi kieu? Da bareto mah henteu kitu henteu kieu tara hate osok gedag, tara hate osok ratug amun deukeut ka Nyi Putri. Tapi ayeuna naha bet jadi kieu? Ceuk sora jero rakean. Anu kieu kitu anu diserebut bogoh teh teu meunang. Rakean mareuman deui eta rasa. Anu di jero hatena karasana asa ruhak anu hayang dihurungkeun. Laju inyana deuk KS deui tapi pikiranna anu pabaliut boro-boro deuk bisa nyieun HS deui. Mata dipeureum-peureumkeun oge kalah kamingkin nyacas ka gambarna.
Nyalajun nama inyana hudang sila tutug ngahijikeun pikiran jeung ingetan. Mikiran nyieun akal supaya musuh ulah deuk hayang nyusul deui. Rakean mikir hanteu ngeuh di beulah wetan langit hear-hear nuju ka beurang. Ngan aya anu inyana nyaho nyaeta, najan dikumaha oge moal eudeuk nembongkeun eusi hatena, komo kudu ngalampahkeun mah. Rakean sumpah bari menta disaksian ku bentang gede, bentang siang anu ngagenclang unggah di wetan. Kasakabeh gunung-gunung anu ngalingkung manjang ka kidul. Sumpah supaya di mana nginyana hanteu bisa nahan nafsuna, supaya inyana jadi bae lutung. Berai beurang nyi putri hudangna kabeurangan, rarasaanana asa sararangeuk jeung laleuleus asa lalieur, teu ngeunah awak asa lungse teu puguh-puguh. Ceuk Den Bagus, poe ieu mah ulah laju tapi urang pindah kamu munjul anu itu. Jiga-jigana mah mun di dinya jabati kadeuleu mun datang musuh oge leuwih buni, leuwih iuh. Laju ngarak-rak saung diparindahkeun kamu munjul buhur. Ngan batu gede damprak eta mah hanteu dibawa pindah, berat teuing. Kocapkeun Nyi Putri mingkin bae teu ngarareunahna. 3 poe, 4 poe, 5 poe, sapasaran candaekeun cager keneh bae. Ceuk Den Bagus dina hatena, panyakit naon hanteu waras ku tumbal, hanteu nyinglar ku jampet ti karuhun. 2 pasaran katiluna kaopat jeung nu jalan, ceuk Nyi Putri, ku hayang teuing bubur iwung mani asa sakop-sakopeun. Ceuk rakean ka Den Bagus, kula bae anu nyiar, dia mah tanggoan inyana, jeung anu gering mah ulah sok sina sorangan. Laju rakean nindak nyiar iwung kakulonkeun. Tunda heula sina nyiar iwung bubuykeunun.